Wilujeng anjing para pemirsa, Wisdai pendek sarang informasi aktual, sarang menarik, sarang abis di cernuah, ieu beja panganyarna. Tukang mabuk jeung tukang sabu katewak polisi dibawakeun ka Maranglebak, Kecamatan Gereged, Kabupaten Cirebon. Lalaki umur 13 tahun katewak di komplek perumahan. Pelaku ditewak di rombokna nu aya di Kecamatan Maranglebak di Kota Cirebon. Pelaku ngan ngaku sebagai kurir nu nganter sabu ka wilayah Maranglebak sareng gajihna 3 juta rupiah. Tapi disangka kuat yen pelaku teh pecandu narkoba di wewengkon Maranglebak. Warga Kecamatan Maranglebak saenggeus katewak mawa sabu kristal seberat 1 kg. Pelaku nipu polisi kalayan neundeun sabu dibungkus camilan. Asangka dua lalaki sepuh 13 tahun inisial A TKP di jero imah Kecamatan Gereged Kabupaten Cirebon. Urang bakal ngamankeun lalaki dua eta anu kacanduan alkohol sareng bandar sabu.